perkara golput teh aya nu ditusuk kabeh aya nu teu ditusuk kabeh ieu penerangan anak andai kata digolputkeun ditonjok kabeh jatuhna ka mana lamun digolputkeun teu ditusuk kabeh bakal jatuhna ka mana sing ade di Indonesia teh geus nyabelah satu adalah Islam kedua adalah kafir suara-suara urang teh moal dipicen kitu bae kudu aya nu nerangkeun iraha ieu peneranganna iraha aing kesel ngadaguan we saha ieu sih nu ngomongkeun ieu aing saha ieu nu ngomong ieu maksudna masyarakat kena nyaho eueuh ngobrol orang jeung kandidat Golkar ini Pak gimana sih nanti kalau yang nusuknya ini jatuhnya kemana kalau nusukin jatuh kalau kita tusuk semua misalnya jatuhnya kemana kalau tidak disutuk jatuhnya kemana nyana nage tebak tebecus ya goblok ibu budak kuai ya suara anu ku urang dimubahkeun bakalna kudu nyaho jatuh-jatuhna ka mana keur ieu mah golput teh teu asup ka mana kuari mah ya hasil persetujuan nu matak lain kuari nu sabenerna kamari kerancangan undang-undang nu deuk bebeneran mah ja kuari mah sakadar deuk ngalaksanakeun undang-undang nu kamari kunaon atuh kamari mah teu ieu-ieu berbagai organisasi cara ricing aya kuari rada deres aya nu hudang ngan tapi ku Allah ret bade tisit eueuh nu memberikan geus batu cerita kiai bae aing dibayar henteu jadi naon moal aing mah ngan ieu bae teu datang ke eueuh nu mere penerangan nyanana ge teu nyaho masyaallah ieu politik atuh nyanana ge anu terlibat di perpolitikan teu nyaho nya kumaha coba asal usulna kumaha mun milih eta kadinya mun milih ieu ka dieu mun teu milih carana kieu kumaha mun tah eta kan bingung wah cenah nek nanya ka kiai bae mere duit sia ka aing teu mere moal beres ya ku aing haji pudol jeung mere leutik henteu oh ya ge bang emang kunaon Yahudi teh ya jijieun nanti lamun aya kandidat lamun aya tokoh partai ngomong-ngomong agama siata nu neruskeun aing mah ngangbokna doang agama bohong guys bari mah lamun aya nu ngomong kuari mah malah nu bagus baki lamun aya anu keur kampanye hidup urang nonggeng we tah nonggeng we di sisi jalan tah ditangkep bisa sia aduh ku geus teu percaya malah nonggeng lagi geus borosotkeun calanana sempak beureumna we ka nyahoan oh PDI berarti ya aduh ampun ieu da tara rezeki masyaallah karim aneh ya bakal aya naon ka hareupna nu mantak di luar eta aya beberapa ulama anu musyawarah teu cicingeun ieu kan sebuah negara setelah disurvei di berbagai provinsi hanya ada 1-2 provinsi nu gairahna masih udang tapi kan tidak akan terangkat negara ieu kan sebuah negara teu meunang lalawara maka musyawarahlah aya penggede-penggede kumaha ieu negara tetep kudu diurusan walaupun orang dikendalikan ku Amerika tetapi minimal henteu 100% kuari keur diolah nah, sekedar informasi bae saha cenah ke ulah wah ngomong saha sia mah kakara ge endeu geus saha sebab nu aya teh geus teu bisa diandalkeun mun dicaritakeun hiji-hijina aya disebut blacklist bante meureunana cuman pertanggungjawab bandana terhadap bangsa jeung negara encan mengarah tapi tetap ieu teh di pikiran sebuah negara kan ieu teh masyaallah karim tuh aya sababaraha pemimpin di Indonesia teh pemimpin formal nu kadeuleu ku urang ieu dina aya deui di bawah eta pemimpin keneh saha eta boleh bejakeun aya deui pemimpin gaib mah gantarawang sepi tetep di udah kira hese masyaallah geus teu bisa ku duit bari mun aya aja loba tokoh partai datang mere duit tadi cokot dipilih wacan tangtu
matak nyana daripada aing kos gitu teu mere duit leuwih parah. Leuwih parah. Sia bae nu ngeun aing bere duit henteu ku sia. Dibere duit can puguh milih. Ini kumaha tuh? Geus kos kitu bae teh mah negara bobrok ngaranna. Ya Allah, ya Rabbi, keur nyaritakeun Yahudi, ayalah persamaan di urang jeung Yahudi. Dina pada jijieun tanpa make aturan syariat ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Baheula barada deres lantaran aya mui eta jang nyaring sebagai filter. Ulah dijadikeun negara syariat atuh ngan lantaran mayoritas Islam aya mui kuari teu bisa diandalkeun. Teu bisa lantaran geus acak-acakan kan kuari itu. Oh, gerage lantaran Ikhwanul Muslimin asup ka Indonesia teu kurang diterima di Mesir teh nyieun deui organisasi. Tak organisasi sesekelan ti dinya teh moal dibejakeun lah. Teu araraman kabeh ge. Timbulna ieu. Batur becara rago jasa okos Golkar lantaran Golkarna ieu geus rada bau nyieun lah ieu. Di dieu ge nyieun lah ieu. Woh. Nyieun macem-macem coba sia nu nyaho naon mimiti naon. Coba dina KNPI. Aju naon deui? Pemuda para pemuda Pancasila ngarang-karang tadi kos goro. Eta keneh atuh. Tah ieu sarua di dunia teh kos kitu teh. Beda baju da doang teh nama akur bae naraka kan. Sia mah seuri disebut naraka teh heran aing mah. Kos nu akur teh gitu. Bagi acak-acak gede. Masyaallah. Tetap kuari keur diurusan ya kumaha waktuna supaya lamun aya muncul tek ulah kaget. Ngan kajadikan teu keur diolah kuari. Nu aya teu bisa diandalkeun. Masyaallah karim datang ka kos kieu. Haji Bendi dipaksa ditah jadi presiden. Asana tibalik dunia ieu. Kos Kanjeng Nabi Lut gitu brok. Masya Allah, ya Indonesia mayoritas Islam tapi disagedengin orang kan terhina Islam. Ya Allah ya Rabbi, dibawalah ke demokrasi. Eleh orang sebab lain negara Islam, negara demokrasi huluna Amerika. Amerika adalah aya multi dikendalikan nyana ingin meraup keuntungan di negara-negara anu dikendalikan ku nyana. Lain Amerika baik, Inggris milu, Belanda milu, Jerman milu, Prancis milu. Abang kumaha kitu di jerona. Tah, urang lamun berbicara agama luar jeung negara di urang. Sebab teu hiji antara agama jeung negara. Negara pimpinanna Amerika. Agama Al-Qur'anul Karim. Ketika dihijikan teu bisa di Indonesia mah nu saharusna agama dan negara nyatu. Kitabna hiji Al-Qur'anul tapi di urang lain. Geus kieu kaayaanana salah. Geus urang-urang atuh. Ketika akur hayu, ketika teu akur urang mah atuh cicing. Mantap kamera sirana siratu tak eta teh bahasa kerajaan nu kos kitu teh. Sia mah hehehe gitu paham kan. Naon eta tak ngangge deui mun teu mawa embe moal dibejakeun ku aing sia. Kudu mawa embe bae eta mah. Embe nu putih nu gede. Ndeu kumaha coba ieu lalaguanana. Ulah terlalu nyalakeun ka polisi. Moral bangsa geus eueuh jasa kuat. Sebab teu dididik di pondok pesantren, dididikna hanya di formal doang. Pan formal mah tujuanna dunia. Masuklah minimal kuari teh anu berbau-bau agama, nipu saperda sanawiyah aliyah kadituna ka panjang dunia kene. Gomo tama SMP SMA kuliah kaditu panjang dunia. Sementara anu kaluaran ti Universitas Loba Jasa, ieu lapangan kerja henteu aya. Ti leutik SD SMP SMA hayang dunia. Lapangan kerjana geus di instansi kuari di swasta geus kebutuhan loba jasa iwal ti maling nya kajen kuku mage. Eta cak zahir kos kitu. Sebab naon henteu dibere pendidikan moral. Aya di pondok pesantren mah pan aya pendidikanana. Kumaha? Geus ti Gusti Allah urang teh kajen kuku mage. Hayang 1000 hayang Allah teu mere mah henteu. Embung 1000 embung Allah mere mah mere. Mantak nyana sadar. Kumaha Allah bae.
Allah ajaknya nate sok ke masjid sendal iya meureun bagian aingnya ieu ya nanti Allah keneh ieu ge kajian ku koma ge sendal batur lah disikat beres ngan nya mah haji bebeja bedak sanu leungit sendal aing balik teh heula eueuh sendal aya ieu doang hampurannya tah sering sabelah atuh santri mah tenang babaturan ge hehe we heula atuh daripada sering sabelah mah tujang siapa geus kabeh aing panglikeun deui ku sia aman santri mah sadar sebab naon dididikna bari masyarakat 1 tahun 2 tahun 3 tahun 5 tahun teh can dianggap jadi santri kakarak bisa masak doang 5 tahun teh can jadi atuh 7 tahun 8 tahun 9 10 tahun rada engket lumayan 15 tahun tah kakarak rada jadi ya santri geus bisa 15 tahun mah geus mencapai 20 tahun ya mikir-mikir batur geus kawin kabeh aing encan tuh jadi dididikan nanti Allah wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala geus bae ka dituna la yang faun naon kitu ngaranna wala mutia lima utaita ka dituna wala mutia lima utaita wala yang fauzal jadi minggal jadu geus tenang asup ka jero hate hari di sekolahan mangan datang kalisan doang hari di pondok pesantren datang ka jantung ka jero hatena geus sadarnya na datang ka imana tentrem ngeunaheun keur ayana bae ieu ti Allah keur eueuhna bae geus ti Allah nu penting urang ibadah ka Gusti Allah kaluaran pondok pesantren mah tenang